Mana dagang parabot. Aing nu pengbar saing nu luar hejasa. Jelema masa potong-potong acan poe tadi mah. Menang duit. Aya meureun paling ge 15.000. Wadai. Usaha naon jeung skinya? Seru bae pu. Sekarang naon jeung snoe bae lah. Ya tumben jeung ieu. Upin jeung Ipin da akur jeung ieu. Kena raon. Dasar mau tak aing korarieu datang jelema kurang denge. Aing merenya we ngobrol jeung si Haji mah kudu loba sabar jeung istighfar. Kaji mana ya kaji ya? Tes di mana ya kaji? Hah? Tes di mana ya kaji? Dek nonon da mag aing kita mana angka jeung. Nangka jeung naon aing. Akang. Arti kuliah sudah dibong ngomong, kain setengah udah dibong ngomong. Karena emosi doang mah Aing mana nya ge ya tumben di akur Upin Ipin ye. Senarieun kitu. batur mananya ge ka Haji tes di mana cenah ge? Mau nangka di mana jing? Nanya kita di mana? Lain mau nangka? Mungkin, para anjing yo. Aing tadi ge naon dia terus dia ulah emosi kudu sabar ngomong jeung jelema ieu mah. Teu dulurna teu kakana ieu ngomong teu arakur anu hiji. Kita mah nangka. Bumaha buah. Pusing.